mangpang mengpeng aya ngarariung aa neng gelis ieu mamah hidup geura tetep ku hidup saha payunan anjeun bageus eta teh ibu kandung hidup anu ngakandung hidup dugi kangarorok kasaageng kieu penuh perjuangan urang tepangan urang kunjungan pentak doa anak pentak pangampurana bulungbung jan rahayu ngembat jalan kawaluya bulungbung jan rahayu ngembat jalan kawaluya mangga acara sungkeman dibuka lapad basmalah Ananda Bramantio Neng Mia silahkan bersimpuh pegang tangan mamah yang satu yang satunya lagi tangan mamah mengusap kepala yang cantik yang tampan silahkan aa sungkem mama semaheun abdi lahir sareng batin dinten ieu abdi munggaran rumah tangga laksana abdi doakeun ku mama hapunten lahir batin abdi teu acan tiasa mulang tarima hatur nuhun perjuangan mamah ku abdi katampi pisan abdi teu acan masihan anu terbaik ka mamah mugia mamah sing damang sing sehat salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan kasih gelis anaking jimat mamah lahir jeung batin puputon kembang kedaton doa jeung pangampura mamah moal kudu dipentak bager geramiang rumah tangga insya Allah jalan kasalamatan kanggo hidup parantos terbuka bral gelis kasep anaking didoakeun ku mamah jimat lahir jeung batin sudah neng dirangkul dipeluk mamahnya waskeun bisikeun kana pangdangu mamah mamah ya abdi teh putra mamah teh sesah ku abdi repot ku abdi dinten ieu bade mandiri laki rabi brah kasep gelis gerabiang didoakeun salamina doa mamah nganteng kanggo hidup sabelah deui neng sabelah deui aa sabelah deui dirangkulna nah subhanallah alhamdulillah terakhir di sunta arna keningnya dikecup kening Ananda Tio dan Mia dikecup kening sama mamah sayang dikecup keningnya kening Tio dikecup sama mama subhanallah alhamdulillah yang neng Tia juga sudah alhamdulillah Tio dan neng yang cantik neng Mia segeralah menghadap Ramanda tercinta berdiri sayang berdiri dulu di hadap Ramanda tercinta Tio neng Mia tamina ka Tio iraha deui urang sungkem kanu jadi bapak tes penuh perjuangan dug hulu pet nyawa ngabelaan hoyong janten saageng kieu cepeng panangana oge neng nu janten apa sok sungkeman mangpang meungpeung aya di payuneun salira bapak apa sembaheun abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina sagarupi kaluputan kalepatan bapak parantos dug hulu pet nyawa ngabelaan abdi dina dinten ieu abdi bade munggaran rumah tangga mugia aya dina kabagjaan lahir batin hatur nuhun bapak sakali deui perjuangan bapak mugia dicatet ku Allah Subhanahu wa taala sing jan amal soleh anu dipirido tos dipeluk bapana hareweskeun kana cepil mantna bapak apunten sakali deui Tio bade munggaran rumah tangga mugia abdi sing panjang umurna panjang jodona babari milik rizkina jeung kasep gelis anaking sapali dia sebelah lagi ditunya alhamdulillah terus dikecup keningna sama bapak Tio tentunya kasih sayang yang tiada tara subhanallah alhamdulillah sudah bapak dan mama sekarang sudah menjadi dua neng Mia silakan menuju ke mamah dari Tio juga Tio menuju ke mamah dari neng Mia mangga sungkem di pangkuan ibunda tercinta mama abdi hapunten duh mama nu ninggali ampunan anu kasuhun pidoa anu diseja rumaos abdi talobeh seueur ngajahetkeun mama ampunan
anu kasuhun pidoa anu diseja dipeluk aa neng mamah abdi geura tampi ku mamah parantos janten putra mamah mugia henteu dibedakeun henteu wilah-wilah alhamdulillahirabbil alamin bae bangkeut kasep gelis anak mamah insyaallah ku mamah ditampi pisan barakallahu laka wa baraka alaika wa zama bainakuma fi khairin alhamdulillah. Selanjutnya kepada Bapak AA disilahkan. Bapak Neng Mia akan amanah kepada Bapak ke Neng ke AA semuanya pokoknya mah hidup dua nana sok sungkem ka Bapak dinten ieu abdi rumunggaran rumah tangga mugia ku Bapak dituduhkeun di papatahan karena jalan anu sae dina rumah tangga jalan rumah tangga abdi henteu poekeun mendak jalan anu henteu sae subhanallah alhamdulillah kasep gelis bral geura miang rumah tangga pangdoa Bapak insyaallah salamina kanggo hidup bakal dituduhkeun di atik dididik diaping dijaring karena jalan pisalamateun dina rumah tangga sudah dipeluk oge Neng dirangkul bapakna alhamdulillahirabbil alamin. Sebelah lagi sayang terakhir dikecup kening ananda tercinta Mia dan Bramantio subhanallah alhamdulillah. Ibunda tercinta disilakan untuk menempati tempat yang semula karena ini akan ditempati oleh Raja dan Ratu sehari kita Tio dan Mia.